Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka baraya-baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah nu di mana wae ayana. Tah kitu ieu Abah nuju ngecepat cepot deui nya. Tah ieu teh cepot ieu teh pesanan Kang Iip Saipudin anu ti Bekasi. Tah ieu aya pamunut di baraya-baraya Abah. Bah kumaha carana cenah ieu masang karet tuh bawa di pasien terang gitu nya. Aya 3 lubang. Hiji 2 tah ieu kangge karet. Tah ieu kangge benang narik ke pengker. Tah ieu kangge kawat ka dieu tuh. Kawat tah ieu teh ka dieu. Tah kieu baraya tuh. Kieu mah sanes ieu dan kemah ku beusi engke mah. Tah ieu carana tuh tetep biasa kikieuan tah kitu baraya-baraya Abah nu terutama kanu nuju di Alalajar mangga tah ieu kieu. Tah ieu aya deui bolong ieu hiji tah bolong teh ieu mah nu ageung kangge saporit. Ieu nu alitna kangge benang. Tah ieu kangge benang. Tah ieu kangge benang tuh ka dieu baraya tangke ngait ka dieu. Ngait ka nu lubang ieu tah ieu kangge karet. Karet ieu nyambung ka nu leher. Nu tadi ku Abah dijelaskeun. Tah anu ieu kangge karet. Ieu kangge besi ieu tah. Tah ieu kangge karet nyambungna ka dieu tah. Kanu ieu baraya tah. Ieu mah sanesnya ieu mah tah. Ieu mah kangge nilir ieu mah. Kangge ngecat itu baraya. Itu tah hiji deui baraya ieu kan favorit. Ieu bolong kangge niir benang teh tah ieu di dieu tah. Tah ieu tuh kaluarna ti dieu. Jadi benang teh lebetna ka dieu sanes kaluar. Ieu bedogna baraya ieu tah. Tah ka baraya-baraya Abah tah ka terutama ka Dadang anu di Cianjur tah kieu bedogna teh. Ieu nu disebut bedog si cepot teh nu kieu tah Dadang. Tah bentuk badanna teh sapertos kieu. Janten engke diacukan terapi. Teu kada disusukeun kieu tetep da. Tuh ieu na di kieu tah. Pados ieu teh nyekolna raos itu tah ka baraya-baraya Abah anu nuju di Alalajar di YouTube Abah tah kieu. Sapertos kieu. Tah ka Haki naon nya tah. Haki Bisma gitu anu di Bogor. Tah ieu punten Abah Bisma tah. Socana tong ageung teuing aing ngadengol cepot teh. Ieu wonge masihan foto ka Abah tah ieu ageung teuing. Tah terus kieu Abah Bisma ieu nu
aya damelan Abah ya cepatna kangge ka Bekasi ya ka Bos Batagor. Nah itu panginten penjelasan di Abah. Jadi kamari teh aya pamunut antara dira kumaha masang karetna kumaha tah kitu ku Abah terus dijelaskeun nya. Aya baraya Abah ngangge karet elastik nu kieu karena upami ngangge karet anu biasa lami-lami pegat ai ieu mah kiat ieu mah karet ieu mah kiat. Baraya ya kan aya liangna teh aya 3 ieu mas liang kangge saporit ya mah tah ieu nu kangge karet ka dieu baraya tuh ari ka dieu nembe ka dieu tuh tah ieu baraya wih kendai ka dieu ka luhur tuh tuh kieu baraya tah kitu baraya. Nah, ieu mah contohnya dan kemang ngangge kawat itu ya. Tah ya kieu. Tah itu baraya. Tah ieu baraya tuh. Tah ngangge tali pancing ya tong tali layangan tah ieu mah tali langayangan ya mah. Kayak ngagaleuna tali pancing anu rada ageng ti ieu. Ieu ka dieu tah. Tah ieu lubang nu tadi teh tah. Tuh, kieu baraya. Tah janten kieu tuh. Ka pos di nu di Pangalengan tah pos kieu tuh. Tuh. Janten si benang ieu teh teu katinggal. Sangke kan ku iket ka dieu. Itu barayanya. Tah pemasangan karet cepot ungklet tah sapertos itu baraya-barayanya. Pangitan dicakapkeun heula di ka dieu ku Abah. Tah ka baraya-baraya Abah anu mariyogikeun kana hasil karya Abah kantun ngawe Abah di Facebook aya di IG aya. Kabar baraya Abah menuju di Alalajar, semangat terus, pantang mundur, semangat terus. Ayeuna panginten ditutup heula we ku Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.